Terus itu teh yang dibuka uten tadi di imah om teh. Semua dibuka. Barang dibuka ning uten uut om. Langsung kasih bapak teh nyarios ning. Naon bapak? Mending ngagelokeun ka uten. Bapak ngajerumuskeun uten di jewang om. Digugusur pandangan uten tepi ka bumi. Datang ke bumi kumaha? Datang ke bumi teh ngabadaga menghakim. Oh, ku si bapak teh dicarekan menghakim ku si bapak om. Kumaha carekan teh? Siapa terbalik cenah sarkim. Disebutkeun pengacara tapi belegug. Ai cek menghakim teh, ampun acep ke loba pikiran. Uten dicenak ke bumi om. Datang ka jero kumaha tah? Datang ka jero teh dijebrot pian uten. Maneh cenah kalaka ngomong nu lain-lain padahal mah heueuh we kitu babangus teh kena panto. Maneh mah kalaka ngadukung si jelema itu daripada ngadukung kolot. Ada sen sapu teh ku aing urang banding cenah sia teh huluna gitu teh. Uten sieun om. Sieun uten teh. Sieun pisan uten teh ngadek-dek. Ngagacleng uten keluar om. Diudag ku si bapak om. Wah uten teh juga Tarsan. Lupa tuh tenda capek mapai galangan jukut om. Uten pan bakat ku soak om teningali orai tenempo naon lah nges top badak top maung gitu. Ibu soak serigala. Mata cekuten teh aduh si eta teh geuning serigala gitu. Si gondrong serigala dari serigala berbulu domba naon teh. Urang si Uten teh. Uten lompat om, aya pertolongan om tinu kawasa om ningali kan teh kajauhan. Uten diudag ku si bapak udag ku si om eueuh nu ngudag si bapak nak jadi labuh. Si bapak labuh kan wih ning uten papangnya jeung om ning terus uten ningali keresek aya no kan aya kop-kop pai aya mie geus teu dijelaskeun eta mah geus capal om ge. Jadi kumaha teh uten si bapak teh kalakuanna bapak gejul om. Bapak gejul. Uten nama om hayang pindah kartu keluarga. Kartu keluarga dek pindah gitu mah si bapak deui om. Ulah kitu ten eta mah si bapak meureun keur poho. Ari om geus keluargaan acan. Mun om geus keluargaan mah ten dek pindah kartu keluarga ka om. Jadi uten aya nama om terus kabuka pikiran gitu yen si bapak teh salah gitu om. Duraka uten ka bapak gitu malah. Si uten lalu paur joy. Om mih teh dek ditinjuh di bumi we apa si bapak nak kegejul. Sugan aya si mama om. Si bapak mah sok sieuneun ku si mama om. Sok sieuneun gitu. Sieuneun om. Si uten geus ngomongkeun indungna ieu enom. Masuk rumah ketemu nasi mama si bapak. Ku si mama masuk didelekan. Delekan. Cek si bapak teh, mah bang nyokotkeun heula cai. Cek si mama teh, mumul. Ih maneh mah, cek si bapak. Langsung ke rumah. Sieuneun om. Ku si mama mah si bapak mah sok soakeun. Pernah kau ten curhat om. Udah nih bapak euy.
suratna kumaha si bapak teh ka Uten pokna teh kieu cenah ten indung maneh meni galak-galak teh cenah ka bapak teh cenah loba kecewa matak bapak mah loba sare di pos ronda we cenah nah bapak cek Uten teh kitu da indung maneh cenah sok nongongan wae ka bapak Duh sih ini sampai ke apa nah emang Uten di bumi sare jeung saha Uten bapak Uten mama kadang mama Uten bapak Uten di tengah wae atuh duh kak da mun keur pasea Uten di tengah lamun teu pasea Uten na kursi sasarena kadang teh payeun mah kantos om kumaha ten jam 7 tos isya om ten ngerasare cenah budak malen nagog wae na TV cenah sia cek saya teh sur si bapak cek Uten teh tumbennya si bapak di tasare beurang keneh biasana di jam 10 melengok keneh Uten teh api-api we sare terus kitu teh si bapak teh mah bapak pecetan cenah ieu tongong yuk mah di kamar we tong di dieu bisa aya angin tuturkeun ku Uten om ka jero datang ka jero teh dek naon si Uten ka dieu maneh cek Uten dek bobo montong di dieu cenah montong di dieu bobona mun maneh dek bobo di dieu engke mun bapak keur pasea si Uten kesebelannya jijik sana keluar kada itu baik terus ada di imah penting ayeuna mah di pos ronda wajib gantian bapak sebelannya aduh itu si Uten saya gak diomongin tekung si Lila joynya panjang lebar ngobrol dengan si Uten tujuk ini tuh imah orang teh oh mah dek ke masjid we Uten mah dek sholat bahan kene ten bawa ya ten ten nop mie jeung kop-kopai asik om kop-kopai om tahu nanti kene